ruh diaturlah melalui guru mursyid murid ngaranna aya nu langsung murad cara Ki Fudel bin Iyad dimurad ku Gusti Allah dan sederetan wali Allah nu dimurad termasuk Gus Dur ti leuletik khari geus hese urang nyaritakeunana jelema menyikapi Gus Dur iyalah itulah sabodohannya nama tapi terbukti jeung loba-loba di wali-wali Allah anu dimurad ketika letikna geus kharikul adat urusan Allah teh mah jeung Allah aya anu zikir bae tapi moalah resep kana dunia malah zikirna ge jang dunia atuh Ki Fudoli maca sholawat ge jang supaya loba undangan atuh terus bae atuh Haji Pendi baca sholawat jang karung supaya laku mah usah potong beres itu beres babacaan teh jadi lain tambah bagus tambah kredit nah atuh lalaunan setelah melalui guru mursyid kieu carana mulai engke ge aya satu ketenangan Allah meres rusuk ka jero hate diawali ku menyikapi dunia ternyata eueuh hiji ayat nu nyaritakeun dunia teh mulia kabeh mataul gurur kabeh dunia teh tipuan wa mal hayatud dunya illa mataul gurur selalu kitu ad-dunya bahrun amiq qad gharaqna asun kasir dibacakeun ku khatib ittaqullah khatib Jumat tukang khutbah ittaqullah wa'lamu sial tak khotib turun khutbah yang dibayar kan goblok tak khotib di pondok tarolol kabeh gitu nyana nu ngomong wa'lamu ittaqullah wahara tak khotib atuh ieu na ge digetruk-getrukkeun ku nyana naon agara tungkadna truk ittaqullah wa'lamu sial tak khotib nah dunia bahrun amik kun gori kon asun kasih dunia bagaikan laut anu ngerem loba jelema nu kakerem ku laut eureun khutbah minta duit eta kiai deui goblok deuk iraha tuh bener eta kiai nyana nu khutbah jana nu hayang kukula pernah dipidatokeun marah ka kula kiai nu hayang dibayar teh kuari gitu lo ka dieu kuari disabodo atuh aing butuh teu aing ka sia di akhirat sia ku aing ditunjuk sia je parang sana ajeuna orang pajar musuhan padahal mah teman nafsuna pedah kula teu dibere-bere sebenarnya mah lamun nyana bagi dua mah moal teu bareres nabi kula mah sabodo nya deuk barah deuk teu urusan nyana engke ge karasa nya ketika sakaratul maut masa ibadah dibayar engke masih puasa ge yang dibayar lagi budak leutik ja ceng puasanya engke ku abah dibere 50.000 bere sore bae nyana mah juga ki mana ge orok temen kos gitu mah abah kula osok tak kos gitu baheula tabang ngadidik supaya daek puasa puasa cenah ke dibere duit ka Haji Bidin mah minta duit teu puasa nyana mah duit itu dicokot ku jasa nah gak didik bisaan kolot bah bere supaya daek doang kayak gitu mikir ka kolot dageun masa minta bae nanti lamun aya khotib minta duit orok teteh seperti mah hampura kiai nusuk minta duit asana cenah aing balik atuh ulah ka nyahoan tahan heula sakedeung ya Allah ya Rabb masyaallah atur supaya murni setelah diatur jadilah waliyun min auliyaillah waliullah cik Tuhan Syekh Abdul Qadir lamun kula sadetik henteu inget ka Allah anggap kula lain muslim harap Tuhan Syekh Abdul Qadir Syekh Abu Hasan Az-Zadzili mun kula sadetik teu inget ka Allah anggap kula ieu kafir leuwih dahsyat ngomong ku sebab naon
ku sebab geus eueuh jasa hahalang selalu jeung Allah ka mana atas perintah Allah atas gerak Allah cek Abah Hasan Azhari hese neangan hahalang di hate kula di teangan ka mana bae jeung di mana bae hese aya hahalang sehingga kanyahoan naon nu aya di luhur langit naon nu aya di handapeun bumi ngannyana embung Gusti ulah dibere kos kieu sebab abdi mah lain eta maksud abdi mah ibadah ka Gusti mantap ketika aya muridna anu capeun jasa ibadah asal udang peuting kesangan asal udang peuting kesangan bebeja ka Bu Hasan mama abdi mah ieu capek bae ibadah ai kitu sih hayang ulah capek hayang tenang aya hayang tenang mah nafsu sia ibadah mah deuk tenang deuk geunaheun deuk capek ibadah mah ka Allah nu mere capek Allah nu mere geunaheun Allah nu mere tenang Allah ulah dipake ka hayang teh mah kumaha nu merena kakarak terbuka jaheuh apan urang mah zikir ge hayang tenang lantaran ala bizikrillah tatmainnul qulub padahal mah zikir ke dibere ulah boga maksud hayang tenang lamun boga hayang tenang berarti nafsu urang atuh lain ka Allah teh mah kana tenang berarti tenang jadi pangeran kakaraknya na terbuka Masya Allah jahri atuh ibadah mah ibadah bae weh capek-capek ibadah mah weh tenang-tenang ja ibadah sia mah kitu asal boga duit bae tenang asal teu boga sama geus akur bae pan asal teu boga duit bae capek malah teu tahajud acan kunaon ieu parusing boro-boro tahajud tuh jadi sasaran bae tahajud teh sekarang itu pan dia mah maju pendek kok ieu tahajud hebat-hebat oh karung satreuk laku alhamdulillah kaditu nanti tahajud kunaon rugi teu beres ibadah kos kitu mah ibadah mah ulah hayang tenang ulah hayang ngeunah ulah hayang tenang nu penting ibadah ka Allah mere kuat mere tenang mere senang mere capek Allah teh mah urusanana sanajan wali ge aya bae nu dibere capek eta ketika bebeja atuh capek nang Allah ku Allah teh fluktuatif ditaikeun diturunkeun perasaan urang dingeunahkeun dihenteukeun dicapekeun dihenteukeun neuk nyoba ka walina datang ka mana sia ketika capek datang ke mana sia ketika gering datang ke mana sia ketika susah ai kitu mah dibere sehat dibere boga duit pamajikan huhahehe atuh pantes sia bisa tahajud dia bisa nganamatkeun Al-Qur'an ge kuari sia kuari dibere gering pamajikan marah bae duit teu gablek aya nyo pere teh tuh parah tuh cak jana tuh ya pagaweannya meureun nah itu dek istiqomah teh hese. Nah ketika urang inget aing mah ibadah ke Allah nu mere capek ge Allah atuh terus bae aing mah ibadah ke Allah dibere tenang nang Allah aing mah ibadah ka Allah dibere senang nang Allah hayu bae geus ka Allah capek ngeunaheun tenang henteu ka Allah ieu lain ka capek lain ka tenang beres karek ibadah lamun urang teu dituduhkeun ku wali Allah moal nya urang mah hayang ngeunah bae segala dahar ge asal dicip-icip teu ngeunah bae ka ditukeun ka ditukeun malah kebelah dia nama neng saya tuh bisa masak ya rumah tangga geus kebal-kebal goblok meureun sia mah mulai geus aya goblogan di dinya aya tangkorak sia aing kawin deui ke ieu nah mulai geus lain gebagusan deh pemajikan atuh nyayur asem ge dikonengan bantu salah pemajikan ge serba salah tapi cak abah teh apa ai waliullah mah lain kitu neng nyayur asem di alam bae masak neng mamun geus masak ngeunah jasa apanya ge bari sising sate eta dongeng abah bisa aja sata abah Masya Allah ku bunga-bungahna nyayur asem teh di konengan ya Allah ya Rabbi cak salah kieu si pamajikan kudu jadi kieu ieu waduh Masya Allah terus dia diicip-icip neng ku hebat amat di sayur asem di konengan sakitu ge saeutik konengna aduh cek salaki kumamun isuk loba jasa ya koneng na Masya Allah tak teu ngalemna geus sakitu ayana atuh langsung dicarekan Masya Allah nah iyalah waliullah ai daek dahar itu daek dahar teu daek ulah cekeun geunah aduh isuk datu bejaan deui nu loba neng kenengna kayaknya na mikir bener teh si aing diatur teh maksudnya kumaha ulah aya masih wallah cara nunggu sejarah tadi wali-wali Allah minimal orang bisa setengah nangis mantep jasa
emang orang tadi didelekeun gitu ku wali Allah didelekeun saha anu endek berangkat emang teh nyawa kobok Kangjeng Nabi Qadir alaihissalam urang ngabangsa ka Tuan Syabdul Qadir emang Tuan Syabdul Qadir teu nyahueun kitu nyana dihadiahan mepan nyana teu maot urang ngabangsa ka Abu Hasan Asyadzili emang nyana teu nyahueun pan nyana teu maot nyana mah ieu lamun dicaritakeun kehidupan para wali leuwih hebat tibatan kahirupan nu harirup maksudna eratna hubungan antara kutub jeung bawahan urang mah teu nyaho lamun gunung ngobrol jeung gunung urang mah teu nyaho lamun tangkal kayu ngobrol jeung tangkal kayu urang mah teu nyaho lamun batu ngobrol jeung batu hanya wali-wali Allah lah anu nyanahoan lamun batu ngobrol jeung batu tangkal kayu ngobrol jeung tangkal kayu gunung ngobrol jeung gunung atuh komo manusia anu hadiah kanyana mulai Masya Allah Tuan Abdul Qadir itu takkan lelekeun we hibernya mana nusuk unggal peuting kaing hadiah tuh Haji Pendi kan pernah ngajajal pantilok ya mah tilok aju ngajajal ira hadratir ruhi Abdul Qadir Al-Jilani quddusallahu sirruh dibaca langsung datang beng aya naon sia Pendi di dagor wae sia atuh lain Tuan Abdul Qadir oleh Raja Jin datang sembarangan sia atuh siga ade da aya aturan-aturan tersendiri nyingkabkeun hijab mantak-tak dibere impian-impian nu istimewa asli impianana lantaran lain timbul tina nafsu ketika orang ibadah make sodri nafsu aya kene ketika orang ibadah make kolbu aya nafsu kene ketika orang nyulusup geus kana fuad mulai nafsu geus eueuh ketika orang geus jadi lub sirrul asrar malah aya nafsuan moal aya nafsuan hirup teh geus teu diatur-atur ku makhluk hanya Allah hiji geraknya na kumaha ceuk Allah kiceupnya na kumaha ceuk Allah moal nyanahan sewaktu-waktu engke teu dibere ku Gusti Allah hanya untuk mencoba ka istiqomahanana. Jadi tujuan apa henteu karomahna besi nyana boga tujuan karomah cabut karomahna teu diijabah doana wali moal gentar ku sebab teu dibere karomah biasa bae waktu diijabah waktu henteu lain urusan urang makan lain ya aing geus ngabudah-budah kan teu bae sakira teh ndik naon deui nu dibaca jeung geus beak ieu babacaan dihasilkan karya memang lain menurut eureun tah eta nu dimaksud ulah kos kitu saju eureun pan ka ditu sebab ibadahna hayang karomah ibadahna yang mulia lain ka Allah wali bente iya tuh urusan dijawab urusan Allah boro-boro eta taeh gitu di urusan Allah Masya Allah karim ini kumaha tuh kuari diatur wusul ilallah geus eueuh nafsu mana nu kudu ditarik nafsu mana nu kudu dipicen latifatul qalbi latifatul ruh latifatul sir latifatul khafi latifatul akhba latifatul nafas latifatul qalb berbagai latifah di dinya teh aya muatan di dinyalah mana nu kudu ditarik mana nu kudu dipicen sesuai jeung aturan guru zikirna gengke diatur ku guru timimiti jahar la ilaha illallah datang ke khafi Allah datang ke huwa datang ke al-haq datang ke al-hayyu al-qayyum al-jabbar sesuai jeung aturanana teu meunang pindah urang ti lama budak bihakin datang ka maksud lamun eueuh nu mindahkeun tidak lama sudah ulah pindah kana lamat lubah lamun eueuh nu mindahkeunana guru mursyid jeung urangna geus kajahoan aya perasaan tersendiri. Guru mursyid mual nyalahan ketika orang pindah rasanya heueun nyana. Mual disebut mursyid atuh ai lain haji mursyid mah. Ya teu sakadar haji mursyid batu lain deui. Ieu nu batak disebut mursyid geus eueuh duniaan sehingga nyaho murid naik jeung turunna. Mantak ieu kuari thariqah teh ambalayah tapi salah ngajarkeunana ente lamun berthariqah insyaallah dagang maju kok thariqah si jurusana dagang. Ente insyaallah asup thariqah ieu engke lamun asup thariqah ieu jabatan ente bisa naik naon hubunganana thariqah jeung jabatan thariqah mah deuk ngeuweuhkeun dunia baik kemuliaan jabatan kagungan jabatan dunia hiji Allah deuk ditaikeun deuk diturunkeun kumaha Allah ieu ka Allah we singgirkeun eta thariqah ieu kuari lain thariqah nu salah guru mursyidna encan mursyid geus ka mursyid
gitulah seputar thariqah di Indonesia ngan urang nyalahkeun atuh jadi zikir ai teu disalahkeun emang salah atuh kajen bae heulanan engke ge karasa ieu kunyana ya aing zikir kieu bae cek cenah teh lah aing mandek eureun bae tah eureun balukar eureun atau ieu zikir aing beuki puyeng bae ieu kos kieu emang kunaon gitu barang zikir bae ieu warung merosot ajuk bae tuh aing nangan al hikmat bae lah al hikmat jurusanan datang ke Habib Rozak nah dibere kunyana pesok keris nah ini ya insyaallah lah katanya ya di keris ini bisa miber nih oh ya kalau dialungin hatuh geus kos gitu tah diatur trek Masya Allah karim hiji nu kadeuleu Allah digoda ku dunia teu digoda ku jabatan teu digoda ku berbagai nikmat teu henteu hiji Allah di dieu geus boga kanikmatan nah sakubata mari diangkat jadi wali Allah ieu kan di dunia geus tah urusanna kamari hirup sorangan sadajan babarengan zahirna qalbuna jeung Allah sadajan zahirna jeung bupati jeung gubernur tapi ieu qalbu jeung Allah sekalipun jeung presiden atuh sabaraha jalema zahir ieu tapi qalbu jeung Allah berbeda engke bakal langkah-langkah anu memang menikmati dunia jeung nu teu menikmati dunia urang bodoh biasa bae tapi nya mah teu melu sabodoh jelema ieu nu penting dirina jeung Allah geus ai bisa mah mangga bae ketika teu bisa hati-hati geus waliullah nu berangkat di pemerintahan aya nu di perekonomian aya anu berangkat di pertanian aya atuh waliullah mah atuh kumaha nya bae lamun urang nyaritakeun di salah satu tempat di Karawang aya waliullah eta teh aya kuari ge maksudna nyana biasa bae kadang-kadang kuku cuprakan di laut kadang-kadang mah atuh biasa tani kadang tapi mun dipanggihan kan hese aya di Jampang atuh aya sarua bae kadang-kadang ka kebon kadang-kadang ka laut kadang-kadang tapi hese urang neuk ngobrol hese termasuk di Pandeglang atuh aya kadang-kadang ka gunung kadang-kadang ngobrol kadang-kadang tapi ngobrol serius teu bisa lamun eueuh nu kararitu di kumaha di nagara ge aya kuari teh di nagara anu keur ilu pupolitikan biasa urang mah teu jaho si eta tapi nya ngaluruskeun setik atuh mal kanyahoan urang kuari hayang boga sumur caina supaya keluar kan kudu digali heula aing ngagali kan kudu bobolokot atuh waliullah ge keur ngagali cai herang teh tuh bobolokot kadeleuna ku urang bobolokot amat bobolokot jangan takut nanti udah keluar air baru tahu je atuh kos kitu pemain mah tuh urang mandeurna sananaha atuh teh nyaho jiganan urang mah boro-boro jadi wali cinta ge ka wali henteu eta cenah jarah ge lain cinta wali cinta duitna urang mah tuh jaya keuntungan sabeus sabaraha pun geus dihitung bae guyana teu eta kan urang lain cinta wali eta mah urang mah cinta etana nah berangkat terus jadi di akhirat kuari mah wa ammaribuhu fil akhirati keuntungan di akhirat masyaallah fahuwa fil jinan surga lain di akhirat di dunia geus ngarasakeun wali mah surga geus ngarasakeun lamun Tuan Syekh Abdul Qadir sering dikiriman rampadan Abu Hasan Asadi Imam Mursi Ibnu Athaillah kan kaget ketika muridna kalaparan keur zikir teh lantaran 40 peting teu dahar teu nginum aya nu pingsan geus pingsan ya nyana kan ngalirik we ka luhur ya Allah ya Rabb teu kebel set datang kan kasaksian tah dahar ini kumaha aja sahanu mawa kan di mah Haji Pendiman aya gareueuh geus aya di mejanya dar pada kemana ini orang cocodot daratang itu kan beda jeung ilmu kawalian tuh kan itu mah daratang ieu mah cocodot beurit cucurut emang sabangsa ieu cenah jeung beurit tuh kan Masya Allah karim surga walhur bidadari atupan bidadari mah lain cara orang Bandung jeung Karawang atunya namun nyidu ka laut seungit atuh kelek lagi seungit dak atuh coba artis kelek da mun teu make Rexona bahal Masya Allah karim atuh seungit cenah mah
ya Allah ya Rabb lamun singgirlah ditololkeun ka dunya mata poe mit hampura cek mata poe ulah eleh ku cinggir widadari cah mata poe mundur mit lah hampura cek yana anu dek lumpakanna sagede Haji Pendit teu sudi aing mah atuh teu sudi numpakan widadari potongan kos kitu teu cak urang cak Allah mah teu mangga bae atuh teu aya nyangakeun sadaya-daya ulah wakahayang sia pikiran heula ibadah lah ya Allah ya Rabb wal kusur wih istana gedong atuan batana ge lain buatan Cisoka bata buatan Cisoka mah komeng kahujanan jadi tanah sial ta Cisoka ya Allah ya Rabbi ieu batana ge tina zabarjud inten permata Masya Allah karim ieu tajang wali-wali Allah wal gilman pengladen-pengladen sekitarna anu ngaladenan urang hayang naon padahal teu perlu diladen tapi jelema gedekan diladen wal asribah berbagai minuman geus puguh kopi geus puguh susu geus puguh arak geus puguh minuman-minuman luar biasa geus sagala kahayang minuman aya kabeh ya Allah karim sairun ni'am jeung berbagai kenikmatan-kenikmatan fil jannatil ula wa hiya jannatul ma'wa yakni surga ma'wa aya segala rupa dibere bidadari saurang 70 Masya Allah encan bonus-bonus ya Allah bukaan ku urang ayo guys urang di luhur beteng beh ayo pindah ti beteng ka beteng ti susu ka susu jadi surga mah capek jeung parawan deui Masya Allah karim tah nu mantak waliullah mah geus bebeakan teu hayang sama sakali kana dunya engke bae di akhirat lantaran kuari kurang kabong di teangan kurang dunia datang ke urang eueuh himah ngaji eueuh himah ibadah ieu kan urang berarti loba hijab tinggalkeun eta deuleu surga heula mimbitina surga heula kabla ditunang ge teu hayang ieu surga Allah